sadayana nepangkeun nami abdi danar ti 10 MPLB 3. Di dieu abdi bade macakeun biantara nu judulna Pentingna Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, urang sadaya muji syukur ka Allah Subhanahu wa Ta'ala anu parantos masihan nikmat sehat sareng kasempetan, sahingga urang tiasa kempel dina ieu waktos. Hadirin anu dipika hormat, dina kasempetan ieu abdi bade nyarioskeun ngeunaan pentingna pendidikan. Pendidikan teh kacida pentingna dina kahirupan urang. Sabab ku pentingna pendidikan, urang tiasa ningkatkeun elmu pangaweruh sareng ngawangun masa depan anu langkung sae. Urang salaku pelajar kedah rajin diajar, disiplin, sareng hormat ka guru. Ulah nepi ka urang malas diajar, sabab eta bakal ngarugikeun diri urang sorangan. Ku kituna, hayu urang sadayana langkung sumanget dina diajar sangkan tiasa ngahontal cita-cita anu dipika hayang. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos nonton dugi ka akhir. Mohon maaf pilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.